malaikat milu ngaminan. Mata mesin ararawa oge imam mah moal rugi jiwa cenah baralik ya malaikat nu ngagantina. Mending kana diaminan ku malaikat daripada jelema nu gopilin mah nya pohok mah gitu. Mata tadi ge layak balu doa min qalbi gopilin gitu. Malaikat mah husu da teu katinggali ngaminan ka zaman ngadoa teh mare tadi aya itu diaminan ku malaikat rahmat. Insyaallah mudah-mudahan keun we gitu. Teu dijabah ku naon we aminah ti jalma atuh ku malaikat we meureunana anu ngadugikeun anak ka ditu ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Salajengna kasauran hikmah di Kangjeng Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ieu teh seorang ulama ahli tasawuf. Pahamnya ulama ahli tasawuf dalam arti tasawuf teh kieu jalma anu dibere pengertian ilmu ku Allah sehingga nganyahokeunana gitu kana hakikatna manusia gitu. Jadi ari tasawuf mah lain berarti naon dikatakan ilmu anu memang ilmu anu luhur. Ilmu teh luhur ieu tasawuf teh gitu. Sabab keur ngabina batiniah urang sadayana. Nguatkeun tauhid urang sadayana ieu teh tasawuf teh gitu. Ilmu anu luhur gitu. Ngan ilmu anu luhur ieu teh wajib kabeh jalma kudu nganyahokeun kana hakikatna manusia supaya wau ka Allahna. Da dina tauhid ge atos ti payun ge diaoskeun gitu. Awwalu wajibun 'alal insan ma'rifatun ilahi istiqoni. Wajib pikeun manusia, berarti manusia teh urangnya. Notok ka saha? Lain ka mukmin jeung muslim kabeh ge. Karek non muslim oge sami. Awal wajibun 'alal insan gitu. Wajib ka manusia gitu. Ma'rifatun ilahi nyaeta kudu wawuh ka Allah, nyaho ka Allah gitu. Bisni kana kalawan henteu asa-asa, kudu yakin kana ayana Allah. Gitu. Kumaha cenah ngayakinkeun Allah teh? Rasakeun nu aya dina diri urang. Nu dibere nikmat ti Allah, rasakeun tah eta teh gitu. Dari Allah mah henteu siga manusia. Allah mah zat. Gitu. Allah mah zat, tekankeun Allah teh zat. Laisa kamitslihi syai'un gitu. Mukhalafatul lil hawadisi geuningan barudak mah nya dina aqaidul iman 20 sifat wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi yamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat ta sifat nu 20 eta teh keur nekadkeun ngayakinkeun pikeun batin urang sadayana nempo kana sifatna Allah gitu. Nempo kana sifatna Allah, sifat wujud gitu. Aya Allah. Naon bukti wujudna? Urang nempo kaendahan dunya. Ieu wujudna Allah. Ulah neangan eueuh nu aya we gitu. Ulah neangan eueuh, lieur neangan eueuh mah nu aya we. Da Allah teh aya gitu. Lamun eueuh atuh urang ge moal aya. Gitu. Terus nu aya we anu ditampukeun urang sadayana teh gitu. Maka yakin Allah teh geuningan wujud gitu. Kidam bako kidam nyata nu heubeul nu teu dimimitian ku awal nu teu ditungtungan ku akhir kidam bako nyata anu langgeng anu moalkeunna ku rusak sok sanajan ieu manusia eueuh gitu dunya hancur tetep Allah mah zat anu maha bako salawasna aya moalkeunna karuksakan di antarana gitu. Salajengna mukhalafatul lil hawadisi Allah bedaan jeung sakabeh anu dijieun nu anyar. Naon wae nu dijieun ku Allah? Salian teh manusia, jin, setan, hayawan gitu, batu, taneuh gitu. Surga jeung neraka oge anyar eta teh. Surga jeung neraka teh anyar diciptakeun ku Allah gitu. Jadi teu sarua gitu. Jadi nekankeun ayatna Allah teh gitu. Bahwa Allah teh aya nu ngurus urang gitu, nu ngawasaan urang gitu. Bahkan nu ngahirupkeun jeung nu ngamalkeun urang gitu. Nah, jadi yakin urang teh bakal ngarasa Allah teh deukeut ti urang. Gitu. Dalam Allah jauh mah gitu. Urang ge moal ngap-ngapan kieu
kabeh malaikat teh dihirupkeun ku Allah. Malaikat ge. Gitu. Jadi ulah aya pategaran kieu nya punten. Sok aya kitu nya bilih-bilih aya ieu mah. Dina pawayangan gitu nya. Sok aya dewa geuningan dewa Siwa terus dewa naon? Brahma gitu kan. Gitu. Nah, ari dewa anu pangluhurna di sawarga mani loka cenah gitu. Tah terkadang urang oge sok boga pikiran kieu. Allah nyiptakeun malaikat seperti dewa. Jadi nu diparentah ke malaikat misalnya jing bawa angin tuh ka Tasik misalnya gitu. Tur padahal mah lain gitu. Walaupunnya Allah kawasa oge lain Allah uncang-uncang dina kursi cici geus we nitah gitu henteu. Kabeh oge dikasakeun ku Allah. Nu ngurus nu ngaturna tetep Gusti Allah. Malaikat oge dikasakeun. Malaikat sadayana ngartoskeun kana parentah Allah. Walaupun tanpa ada suara jeung huruf oge. Gitu. Maka Malak Jibril nyanak wahyunya, nyanak wahyu gitu. Sumpingna aya tulisan teh gitu. Kulantaran naon? Da dicenak ku Malak Jibril. Dadi Allah mah henteu mode aya alif ba ta sa jim teh aya. Teu aya sugan ta suara kieu ta suara henteu. Ngan malaikat apalun we gitu. Eta mah dikesakeun we kailmuan Allah teh dibere gitu. Walaupun tidak sepenuhnya. Sehingga wahyu teh didugikeun ti Malak Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Didugikeun gitu. Aya anu didugikeun teh dalam keadaan keur naon silih hujatan jeung orang-orang Yahudi. Jadi disesuaikeun jeung kondisi nu aya gitu. Nah gitu. Nah, kembali deui tekankeun urang sadayana bahwa Allah teh nu ngurus nu ngatur gitu. Nu miboga, nu ngamilikan urang gitu. Nu ngahirupkeun jeung nu ngamaotan urang sadayana. Hakikatna Gusti Allah gitu. Jadi supaya keyakinan keimanan teh terus tumapel dina batin urang sadayana, dina nalika urang sakaratul maut ge urang mah boga anu dipuntangan nyaeta Gusti Allah. Libatkeun Allah, sagala perkara libatkeun Allah. Libatkeun Allah batinnya, batin secara batin. Gitu. Erek dagangna libatkeun Allah, jadi pemimpinna libatkeun Allah. Lamun teu dilibatkeun Allah, urang bakal teu jujur. Gitu. Jadi pejabat oge kulantaran teu ngalibatkeun Allah. Gitu. Timbulna korupsi, timbulna parebutan itu ieu kulantaran teu dilibatkeun Allah. Ta ieu akhir zaman kehancuran dunya teh ku akibat bobrokna mentalna gitu. Gitu. Naudzubillah min dzalik gitu. Cacak-cacak kunaonnya ku urang kapikir wah kurang kumaha maranehanna pendidikanna luhurnya akademisi lah gitu. Tapi dina mental akhlakna kok bisa hancur bisa bobrok gitu. Kulantaran naon lemah dina keimanan Allah na teu dilibatkeun. Ari ngomong nama Allah Tuhan saya Allah gitu. Tapi teu dilibatkeun gitu. Naudzubillah min dzalik. Tak ieu libatkeun Allah insyaallah. Lamun sagala perkara dilibatkeun Allah, urang bakal salamet. Gitu, bakal salamet. Ngan tetep rongrongan ti sebagianana gitu nya tina pangajakna syaitoniah mah aya wae, tapi lamun ku urang gitu dipaguhan urang teh gitu. Gitu kekuatan keimanan, keyakinan ka Allah mah insyaallah. Gitu. Da setan mah kumaha urang istighfar ge geus lumpat atuh. Ngan poho balik deui gitu budak deui lamun poho teh. Gitu. Atau dina bulan puasa sok aya nya dina bulan puasa bahwa setan teh sok diborogon cenah gitu. Tapi loba jelema nu teu panas ya. Gitu. Cenah sok diborogon setan teh tapi dia mah loba nu teu pagasa gitu. Kunaon atuh? Ternyata dina diri urang teh aya nafsu. Aya nafsu anu kudu dilawan. Mata nu aya dina diri urang sadayana teh ngalawan nafsu jeung setan. Ieu gitu nu diperangan ku urang. Mata cek Rasulullah teh pangberatna gitu. Rojana min jihadil asghar. Ya sahabat,
urang teh balik dina pangperangan Uhud geuningan perang anu leutik cek Rasulullah teh. Sahabat teh ngajengok, ya Rasulullah maknya atuh leutik kan musuh teh loba, bahkan loba nu tarumbang, loba nu parah gitu. Sakitu lobana, kunaon disebut jihad leutik? Cek Rasulullah, lain kitu. Nu jihad sanya namanya eta jihadul akbar, nyata ngalawan hawa nafsu. Ieu hawa nafsu anu aya dina diri urang dalam arti nafsu anu negatifna, ari nafsu anu positif mah ulah dipareuman. Dan nafsu nama hiji ngan dalam tentarana loba gitu. Nafsu gitu anu teu mawa manfaat gitu. Nafsu karena negatif pada intina gitu. Tah eta teh anu kedah ku urang di lawanan gitu, di lawanan. Insyaallah mudah-mudahan gitu. Jadi pada akhirnya dina nalika urang geus bisa ngaturna eta nafsu gitu. Urang selalu gitu mencrong karena hakikatna Allah ningali itu hakikatna ku Allah kieu hakikatna ku Allah gitu. Urang terus gitu. Jadi ku secara ayeuna eling ka Allah teh lain berarti urang kudu maca Allah la ilaha illallah bari leumpang gitu. Kalaupun bari leumpang jika anu teu damang ge gitu. La ilaha illallah gitu bari leumpang cenah kunaon ieu. Henteu. Aya zikir ketika urang inget dek ka Allah itulah namanya zikir gitu. Zikir secara hasiah itulah. Kan aya dikir jahar, dikir khafi, aya dikir sir gitu. Tah dikir sir gitu sadayana oge dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Dikir sir mah anu teu katingali diwati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingat ke Allah itulah rahasia gitu. Ingat ke Allah teh gitu. Rahasia anu dibikeun di Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana gitu. Salajengna dina hikmah ihalatukal a'mala ala wujudil farogi min ru'unatin nafsi ihalatuka ari ngadagokeun anjeun kalawan pirang-pirang ngalakonan amal soleh kana ayana kakosongan eta timbulna tina kumprungna jiwa. Kembali kana tadi nyaeta jalma anu kacida bodona bahkan disebutkeun gering batina dina nalika jalma anu sok ngadago kana perkara rek migawe amal hade engkewe rek salat teh geus beunghar engkewe ibadah teh gitu erek wiridan teh geus beres gawe gitu ketika dibere luang manehna teu ngalaksanakeun gitu bahkan eta panyakitna nu aya dina jalma nyaeta batinna rusak di antarana eta kedah di dalam dosa sebetulnya namanya jadi batin. Semua sumber itu ada di dalam kalbu manusia. Daekna salat lamun geus alus hatekna gitu. Jadi tetep urang kudu di naon diomean gitu, diomean. Tatkala urang malas lawan ka maksanana. Gitu. Dalam teu diomean mah hese eta teh. Gitu kakalendep wae nafsu teh. Mun dina nalika datang hoream teh lamun dituturkeun horeamna geus resepeun eta teh geus gitu. Terus we jadi ngabatin jadi karatan. Hayangna teh gitu, geus we kabiasaanna gitu. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala erek mere cahaya hidayah taufik teh atuh mantul deui da kulantaran naon gitu. Kulantaran kehalangan ku perkara eta nafsu eta anu diborogon teh ku syahwat dunya teh. Itu. Nah, eta penginten anu tiasa dinugikeun hapunten penginten pembahasan ada teu kedah seueur lah pada intina urang sami-sami ngomean qalbu urang sadayana batin urang sadayana gitu. Da anu ngarasakeun kitu jeung kieuna batin urang moal nu sanes gitu. Nu sok ngajak kana kaalusan ceuk batin urang hakikatna ku Allah digerakkeun ngan urang gitu nah erek naon teh erek ngadalian mana erek ngadalian ieu atau gitu gitu terserah hidup ini ada pilihan silahkan jikalau Anda ingin mendapatkan ridhonya Allah surgana Allah ya berarti jalankeun kana ridhonya Allah jeung surgana gitu rupina eta nu tiasa dimugikeun mudah-mudahan aya kamanfaatanana khusus kalau pribadi umumna kamu sadayana ieu mah sajah wasiat bil taqwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun manah urang sadayana
hidayah taufik urang sadaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik anu saena ti Gusti Allah anu awana tina lisan ibados. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.